Allahumma ya qadiyal hajat. Boro-boro nu hirupna nu paehna ge bisa hudang di Indonesia. Nu paehna eta di Tanjung Priuk. Panggeus paeh. Sieun kan eta urang kanu paeh. Kanu paeh bae. Mbah Priuk. Sieun kan eta ulah-ulah cengna kene amankeun bae aman. Cikini geus paeh kan. Di Cikini teh Habib Abdullah eta diangkat diasupkeun ka peti kemas, diangkat trek maca teliler, kunaon atuh pegat, diangkat deui. Kunaon ngalalocor cai 32 cai. Duh, bahaya jadi mah bahaya bae. Anggeus antepkeun bae, eta penuh paeh bae ge bisa gerak. Ayo coba dulu mah. Amerika sia aja nu parah ge korkar itu di Indonesia mah. Itu diiul hararudang. Kuari kuburan Gus Dur kahandap sameter. Merosot sameter. Kahandap. Wah, geus diteliti ku orang Amerika, ku Inggris, ku Jerman kabeh geus diteliti. Sameter kahandap set bari Gus Durna masih utuh keneh di jero. Gus Durna utuh, kafanna utuh, sameter ka jero set. Nyelep, mendak langsung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ringong akang pada imankeun ya lazina kafir la tattakhidhu aja anda diakeun sira kabeh allazina ingong aka ittakhadhu kang pada anda diakeun ya lazina kabeh dinakum ing agama sira kabeh huzwa guguyon mahzuan di tegasekeun dan guyonakeun apa bi kalawan di wala iban lan memengan minal ladzina nyatane min utawi min lil bayani kumaedakeun kadue bayan eta ne wong ake kang dan wa hiya ladzina kabal kita baing kita min qablikum alatul saking sadurunge sira kabeh wal kufar mangga macana wal kufari mangga wal kufar laning pirang-pirang kafir al musyrikin tegese wong kang musyrik bil jari kalawan den baca jar wal kufar wan nasbil den baca nasab wal kufar auliya ing pirang-pirang kakasih atau pirang-pirang pemimpin. Wattaqullaha lan padawadi sira kabeh ing Allah bitarkim walatihim kalawan ninggal ing asih-asihan ing alladzina utul kitab lan kufar. In kuntum mu'minin lamun ana sira kabeh iku wong kang mukmin kabeh shadiqina fi imanikum sekang bener kabeh ing dalam iman sira kabeh. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
wallahu a'lamu bi muradihi walladzina lan wong akeh kang idza nadaitum tatkala nyeluk sira kabeh da'utum tegese nyeluk sira kabeh ila sholati maring salat bil azani kalawan azan itakhallu maka padengarala ya alladzina kabeh ing sholata as-sholata tegese salat huzwa wa la'iba ing guguyon lan memangan biaya stahzi'u biha kalawan yang tanda guguyon ya alladzina ing sholat wa yatabakulan badakumu ya alladzina zalika wa taimang kana litikhad tegesen dari akan tawang alapiku bianahum kalawan satuhuna ya alladzina ta'iku kaumun disebab bianahum tegese kalawan sebab satuhuna alladzina iku kaumun kaum la yaqiluna kang ora berakal sampurna ya kaum kabeh. Dina ayat anu kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa pertama ulah sok ngajadikeun ka Yahudi jeung Nasrani sebagai pemimpin. Lantaran nama selalu bersekongkol ngamusuhan Islam tepikeun ka kiamat. Rumusna Yahudi jeung Nasrani kudu tengubruskeun musrukeun ka muslimin mukminin. Geus dicap ku Gusti Allah Yahudi jeung Nasrani mah datang ka kiamat tetep bae ngamusuhan ka muslimin mukminin. Ulah dijadikeun pamimpin. Omah cek Gusti Allah ulah nu kudu dijadikan pemimpin mukminin mukminat di negara ialah innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna jelema-jelema nu iman mukminin anu ngalaksanakeun salat wa yutuna zakah nu ngalaksanakeun zakat bari salatna wa hum raki'un cara rusuh eta pamimpin. Jadi jelas ulah sok nyieun pamimpin di golongan Yahudi jeung Nasrani nu kudu dijadikeun pamimpin mah golongan nu saagama saideologi jeung urang yakni mukminin. Mukminin lain mukminat. Ya ada mukminat asup teu mukminin. Nulis kabeh ku mukminat. Bodoh pula menganggap dongeng ke doang temacana cenah mandek sekali ya bae yang kendaraan terus. Sakumaha ngeunahna naik kendaraan ke di akhirat ada tadi tah kana neraka naik kendaraan anu di bala dibere ku mukminah. Ya Allah ya Rabbi. Ilmu di dia diceritakan secara umum. Lamun tadi secara khusus Yahudi jeung Nasrani mas menang ulah sama sekali. Ulah sama nas. Khusus Yahudi jeung Nasrani. Nu kudu dijadikan pemimpin adalah mukminin. Nah kuari mah secara umum keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman urang Indonesia di Sabang sampai Merauke la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba ulah sok ngajadikeun jelema ulah sok ngajadikeun pamimpin ka jelema nu sok ngageugeukeun ka agama maneh nu sok ngaheureukeun ka agama anu sok nyeuncerikeun ka agama ulah ngageugeukeun ka agama, nangtangan ka agama, nyeuncerikeun ka agama Islam, dan agama naon we, ulah sok dijadikeun pamimpin kos itu. Ulah. Yes. Masya Allah. Atupan kabeh agama di luar Islam nyeuncerikeun kabeh geus puguh Yahudi jeung Nasrani nomor 1 sama. Emang ya budak teh nyeuncerikeun ka nyeuncerikeun. Emang gitu agama-agama di luar agama Islam yang serikat Hindu yang serikat
Kabeh kafirnya jadikan ke orang apa-apaan itu sholat begitu katanya. Apa yang disembah itu? Tuhannya kagak ada. Kagak ada kau begitu katanya. Ndut-ndutan begitu ngapain itu? Jadikan ke orang. Tradisi kita makan Tuhannya ada di situ. Kan dibentukin ya. Ada Maryamnya ada, Isanya ada. Ya, dibentukin di situ tuh Trinitas 3 jadi 1. Udah kita mah mantep begitu tuh cak Kristen dah begitu. Yahudi sarua, kita kan punya Tuhan, dibentukin ini Uzair ini Tuhan kita. Cak Buddha, kita mah lihat tuh, Pak Monggolnya juga besar. Pak Monggol apa itu Pak Monggol? Macam-macam. Apa yang ada mah baru itu Islam apa itu Tuhannya? Katanya ada, tapi kagak ada. Heran gua mah katanya. Ada, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kelor, nggak di letak. Itu di mana itu Tuhannya itu? Tapi katanya ada, deket lagi. Mana itu Tuhan mana? Sese, itu diberi hidayah mah. Sese jasa. Iya mah orang mah sebab emang lahir ke dunia lingkungan orang indung bapak orang teh Islam. Kemudian orang ngaji, aja percaya. Iya hidayah anu lain lalagan. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya cacak-cacak orang teh sorot tuh hidayah Allah. Wallahu a'lam. Engke kadituna ya Allah. Wallahu a'lam kadituna manu dicaritakeun ku Imam Bukhari, Imam Muslim jahir ke agama beki ciut. Hanya tinggal nama Islam, hanya tinggal nama mukmin iman. Engke kaditu nama hambalaya. Kuari memastikan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini larangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ulah sok ngajaradikeun maraneh kabeh wahai mukminin khususna di Indonesia ngajadikeun jelema-jelema nu sok ngageugkeun kana agama nu sok yang sarikeun kana agama nu sok ngaheureuy yang sarikeun memengan agama ulah sok dijadikeun aulia pamimpin-pamimpin saha teh dijelaskeun minal ladzina utul kitab nyaeta jelema-jelema nu dibere kitab ing kopikum memeharanjeun kabeh wal kufar jeung secara keseluruhan kafir ulah sok dijadikeun pamimpin. Macana cek Imam Jalal menang wal kufari diatopkeun kana alladzina utul kitab minal ladzina aya min berarti alladzina teh adalah dijaerkeun kumin atau di dia geus bae dibacakeun wal kufari mandang dibaca nasab wal kufar diatepkeunna ka mana kadi tutu kanu luhur la tattakhizul ladzina taqalu ieu ge sarua jeung la tattakhizul kufar menang dibaca wal kufari menang dibaca wal kufaro ya tadi itu mas santri mana kukumah ge sapodo dulu tuh mas santri mas macana ge mun anu ngadeheman wal kufari wal kufar jadi kufaru ya wal kufaru dehem keneh bae teh budak sukunkeun koy wal kufaru saya tuh kadi-kadi bencia kupari dehem sia kain kuparo dehem syukurna kan geus deui dehem ya imah dehem ge batu batu sudah teh ngadeheban ai aya teh ngaji nahwu mah moal beres. Ya bagian mantak adenge bae, mun ada ceramah di mana? Jakarta. Dengekeun goreng babacaanna. Teu ngaji nahwu ya mal beres. Sedengkeun laulal i'rab lam yu'lamil murad. Mun teu nyaho i'rabna muradna moal becus. Mal beres ajeun hukum lagi. Imam kan urang dek maca wal kufari mangga, dek maca wal kufaro mangga. Ngan di dieu teu dijelaskeun mana nu leuwih utama. Eta pagawean santri da kok itu. Menang dibaca wal kufari diaturkan kana alladzina dijarkan kumin minal ladzina utul kitab langsung dah wal kufari menang dibaca wal kufaro atau apa itu tuh la tattakhidul ladzina taqadu nang di antara nasab jeung GR nu mana nu leuwih utama eta pagawean kiai tuh
boga dalil hiji-hijina mun dibaca wal kufari diasapkeun kana alladzina takhadu dinakum dijaerkeun kumin minal ladzina utul kitab dijaerkeun kumin sedengkeun qaedah nahu ngatapkeun hiji kalimat teh kuduna nu leuwih hebat nama min aqrabil matu palepang deketna ka matu kaleh ieu deukeut mun dibaca wal kufari tak deukeut diasapkeun kana minal ladzina alladzina utul kitab ta eta akur jeung qaedah nahu eta nu hebat macak nahu. Begitu dibongkar ditaliti ku ahli ma'ani lamun dibaca wal kufaro ia adalah nandakeun bahwa al-natalil jinsi berarti ngatapkeunana langsung noto kana jinis leuwih hebat ngatapkeun nol kana jinis dibandingkeun jeung ngarah ngan sakadar ngarah bahasa doang ngarah Arab doang tah ahli ma'ani mah hebatan wal kufaro lantaran jinis kafir sarua jeung jinis jelema-jelema nu tadi tak jinis ngarana. Tinggal orang Cikupa mah bingung, aing mana tuh ya? Tuh, ya tahu, bener dibanding-banding mah. Ya, di Bandung jeung tukang bandeng kok itu kan. Lah, eta urusan maca ieu. Ngan maca-maca kita teh kok kitu teh ku kiai mah ditaliti. Kayak. Menang kieu, menang kitu, nu bagus mana? Urang ge kawin kitu. Kawin ge itu aya lenjang putih ngan kuruk. Ini yang bener ada usian ya, ada hidung. Bandingkan gue orang. Aduh fokus ya, resepan kakuru apakah ini? Kalian kan nolin tuh baik lah. Kajian ting lah, ada hidung jadi lah. Untuk ngegepruk ting lah gitu. Eta garana nggak banding-banding. Cerita dibanding-banding. Kok malah mau dia totor terus. Maka ilmu manina, maka ilmu bayana, maka ilmu badekna, dan ke baik. Kapan? Kakara kurang mencerna hukum. Nasaur lah diri. Nasaur lah kejatuh nete teh mun patali hukum apa haram apa mubah. Sanggeus mubah ke kumaha lamun mubah jadi mabok. Aya barang mubah jadi mabok apakah jadi haram keseluruhan apa henteu? Eta teh ngaji teh datang ka dieu. Barang nu mubah kemudian mabok, barang nu makruh kemudian mabok. Ieu teh sabenerna mah tadina mah teu mabok. Pokos jelema ngarokok makruh teh. Aya jelema ngarokok mabok. Nah, mabok ieu, kurebab rokok ieu. Ngan nyana doang nu mabok jatuhna ka mana hukum. Atawa nu mubah tanggung di dahar ku urang deuk be gitu. Ngeunah kan biasa aya tanah ganja mubah ieu. Kemudian si Zaid dar mabok, si Umar dar mabok. Nah, ieu barang mubah jadi mabok. Nah, ieu kumaha jatuhna hukum? Apakah itu jadi haram kabeh? Apakah nyana doang? Eta kudu ngabogaan qaedah tersendiri. Eta kan urang mau ngaji di bawah kadinya kumaha aki-aki mah puyeng aing mah. Puyeng aing mah. Mentak aing mah di luar bae ngaji da bari ngopi bae lah. Araruyeng ngaji kok gitu. Enak ngaji teh kok gitu. Mata katenge saha anu ngaharamkeun kredit tantangan ku aing. Ditantangan, ayo moal ditantangan gua di daerah kita mah baca usia. Susah itu baca kitab tah. Geus nang ulama eta teh begitu dideuleuan elat-elat teh muantep lain sakadar mantep muantep. Ya, anu sok halal-halalkeun gitu. Delekeun ti poleset sia kajen kumaha gitu. Eta, nah ieu berbagai-bagai aya nu ngaharamkeun ngarokok. Makruh ngarokok mah. Aya nu ngaharamkeun. Geus mantep jasa ulama ngeelatanana dibongkar sedemikian rupa. Jalan jang jalur haram. Ieu keur carita hukum. Beda deui jeung aturan negara di negara ngaharamkeun ngarokok urusan negara tah mah urusan negara mah lain deui. Ieu keur carita urusan agama, makruh bae. Baik, aya anu mabok nyana. Ku sebab ngarokok di Samsu mabok. Ieu kumaha ieu? Kamabokan nu ngarokok di Samsu beda deui jeung ganja. Ai ganja mah asal dihisep mabok, asal dihisep mabok beda. Ganja, hasyis, kemudian hisap, kemudian rokok, tambak beda hukum-hukumna. Mantak tasawur heula. Naon nu ngaran rokok, tambak, naon nu ngaran hasyis, naon nu ngaran sisa, naon loba jenis aya 5. Eta mana jalur-jalurna ye? Ulah deng drek wae lantaran disatukankeun urang loba jasa nu pinter nu nyahoeun kana elat al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adama. Mata wujudal hukum wa tan kafa. Nah, ieu rempan jasa.
Sing hade, nah sing hade ulah sok ngajadikeun. Yeuh kita eta maca bae tadi kakara ge maca. Ya giler kupari jeung kuparo rek puyeng. Ya semenang dibaca nama. Ngan utamana dikamanakeun lumpakna bae urang. Hese. Dan cak aing ngagugulung nahuma wal kupari lantaran deket geus ngatopkeun kudu ka leuwih deket ngeunah nempelna pan ai huruf atop teh ada huruf penghubung geus kahubungkeun ulah kanu jauh-jauh nu deukeut bae mun dihubungkeun kanu jauh ka ditu kapisah teu pati bagus cek alfiah sama kos kitu mah. Tapi ketika dipropong kurang jenisnya, kupar itu jenis itu tadi telah tatakidul ladina takhadu dinakum eta teh jenis berarti aya keseimbangan ieu teh ngatepkeun jenis kana jenis bahkan leuwih mantap atuh al kufaro mantap kurang ngacana dina Al-Qur'an terus mani mah wal kufaro ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladina takhadu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wal kufaro macam orang mana kis gitu lantaran jenis ka jenis Masya Allah eker carita maca insan nu haram-haram eta kakarak nu bumah nu mubah nu makruh aya koedah-koedahan tersendiri ya Allah wal mubahu wa syai'ul mubah idza salahu fardun min afrus itu dibaca eta dah jatuhna bakal ka mana bakal ka nyawa dak cara rese teh ngaji mangsa jamu jawame usul fikih atuh banget bae geus riad takrib atuh muing eta bae nulis menang mikiran batu nah hasil mikiran ulama ge dibaca Quran tanggeus uyeng dibaca lagi tadi hese tadi tuh hese di keadaan gitu benang teu benang atuh mondok bae jiga nan baheula nganjang bae komo lu tuh mondok pada jangan lu mondok hese tuh komo lu sakola aing teu percaya nu sakola maca kitab teu percaya dasa teu percaya jawalad dolin enak ngadenge ngamakmum di kota walad dolin isi budak do teu ngeunaheun teh kadengena gua mantep lamun makhrajna urang teh ka Serang di Serang mah tukang beca ge makhrajna pantaran di Serang mah baheula gua mah bukieu ini gitu bener mun baheula mah asa ka Serang we teh urang ka Banten masyaallah tukang beca make Samarinda baheula mah gitu kan salantri tukang beca teh salantri mun salat maghrib jadi imamnya na ngeunah maca waros ngeunah teh orang dideungkeun maca Quran kula baheula keur detik meuli kitab ka Serang aju maghrib kita mah tukang beca jadi imam maka jadi imam ngeunah ieu naon garang-garangna qiraatna Masya Allah lah, itu ngarana pas. Gua mah ustadna gitu bener. Ustad. Nai babacaan ge sing ade. Yes. Ieu carita maca ge wal kufari pada aya we cek Imam Jalal. Menang wal kufari, menang wal kufaro. Ieu sakali deui sing ade larangan keras. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman sadunya pikeun gawe kiamat khususna di Indonesia ulah sok ngajaradikeun jelema nu sok ngageuskeun ka agama maneh sok nyeungseurikeun ka agama maneh nyaeta ti golongan jelema anu dibere kitab memeh maneh Yahudi jeung Nasrani secara umumna wal kufar jeung kafir dijadikeun pamingpin ulah eta masa kali ulah jadikan kafir presiden kafir timurah ulah ngajadikeun Yahudi Nasrani Buddha Konghucu Hindu dijadikan presiden ulah dijadikan menteri ulah dijadikan gubernur ulah dijadikan bupati ulah dijadikan camat ulah dijadikan lurah ulah Jis mukmin bae biasa nu jadi pamimpin dah. Jadi urang teu ngeunaheun dipimpin ku kafir loba jasa perbedaan anu 180 derajat perbedaan. Wah. Wattaqullah sing sarieun maraneh ka Allah. Ucara ninggalkeun nasihat dedeh-dedehan ka para kafirin musyrikin. In kuntum mu'minin lamun araya maraneh kabeh eta mukminin anu ariman kabeh anu balalener dina imana negara urang mah kuari mukmin mah ngan bentuk negara demokrasi bentuk negarana liberal bentuk negarana ieu adalah negara kapitalis
Jadi lain negara Islam, Quran teangan sakadar dibaca, diamalkan, dihandap secara praktis di negara kita orang. Jadi orang teh geus eleh ieu teh ku Amerika teh. Mayoritas Islam di orang tapi teu bisa ngadirikan hukum Al-Qur'anul Karim ulah secara utuh, secara kafah. Katakan hiji dua ge di urang teh. Nah, numantak nu jadi pamarentah bakal dipajang ke dieu. Pemerintah eksekutif bakal dipajang ke malaikat Jabania. DPR bakal dipajang ke. Gimana hirup Indonesia tahun berapa? 2010 2011. Jadi naon DPR. Naon Golkar. Kena Golkar ke sana Jakarta Jabania. Saya sisa-sisanya melanjutkan Orde Baru. Apa yang dibahas di kursi DPR selama kepemimpinan selama periode kamu? Yang dibahas proyek-proyek apa? PLTU. Apalagi? Dan lain-lain sebagainya. Tentang sosial apa? Sosial keagamaan. Ada berapa itu di Kabupaten Tangerang? Sedikit. Terus disalurkan, sedikit lagi disalurkan. Yang banyak ke kantong. Aduh, itu bahas kita hanya kunaon menyisipkan hukum-hukum agama tentang kewajiban sholat, kemudian kalau tidak sholat nanti kena sanksi. Kenapa tidak disisihkan tentang zakat? Kalau tidak zakat nanti kena sanksi. Kenapa tidak disisihkan tentang zina? Kalau nanti berzina kena sanksi. Itu juga maling, nyolong dan lain sebagainya. Kenapa? Oh, bentuk negaranya Pak Malaikat Jabania apa itu? Demokrasi. Siapa itu yang nyuruh demokrasi? Demokrasi itu buatan siapa? Buatan manusia. Buatan mana? Walanda. Yang Yahudi Amerika. Siapa yang nyuruh begitu? Kenapa kamu tidak merubah? Nah, itu bakal ditanya. Kurang mah rakyat nginahin rakyat. Nanti jadi rakyat maka surga kayak kajian hukum. Bukan neraka mah pamarentah kayak gitu bakal. Numbung ngarobah. Iya bener kalau aku percaya ke Al-Quran. Lantaran bakal ditanya. Nah iya demokrasi mah hukum buatan manusia. Hak asasi manusia. Ya, eta teh yang bakal ditanya, ini bertahan dina demokrasi kunaon, ya padahal mah pan loba jasa di Indonesia teh 95%, turun 90%, turun deui ku ari jadi 85%. Loba kene mun ki Gunung Santri mah atuh anu. Ku loba-lobana tapi teu daek ngarobah eta nu teu daek ngarobahna kunaon. Ieu cak kiai teh kami mah jahaya ngarobah geus usulna nan presiden anu mempertahankan. Presiden eta Presiden Pulan. Coba Pulan panggil presiden kana raka. Geus kula ngusulkeun ka gubernur cicing we gubernur kana raka. Geus kula nyentil mah di pengajian, di ceramah-ceramah dan lain sebagainya supaya ieu make hukum Islam. Tapi ternyata nyana bertahan. Kula makan berdaya kepada rakyat. Bupati kana raka. RT nggak dengen, ya kan justru berian duit penjara bisa lupa ya. Karuan karena raka ngande ngetik duitnya karena raka ya segede. Eta kok sekarang ya Allah ya ngeri. Lain alasan ya kita dititah demokrasi dititah memakai hukum Al-Quranul. Akhirnya demokrasi di Islam demokrasi di jero tatanan Islam. Jadi bentuk negara mah tetap ieu mah sakadar nyaritakeun kudu nama kitu, tapi di negara orang demokrasi tanggung jawab. Sabodo urang mah geus minaheun bae ngipah, ngaji, salat, bae. Aduh, di akhirat ka surga mantep. Dadah camat, dadah. Sia eta camat emang sial ya mas. Artinya kurang karobah. Ulang sekali-kali kan jadi kita. Ai urang mah pamimpin mah tetap muslim, tetap mukmin. Ngan urang teh di luhur urang aya Yahudi. Di luhur urang Yahudi. Urang gerakan-gerakan di urang teh emang kumaha ieu? Cerita seetik gaya nyentil cikesik ieu teh langsung ke Amerika. Lain lalagaan langsung Amerika. Eta teh di bawah naungan Amerika jeung Inggris. Ahmadiyah teh ulah sakadar ngomong tapi awas di toel itu. Tapi orang bisa baik bergerak mau masalah asal KBH. Asal mupakat KBH.
Entak tak aya pembunuhan, lain sakadar nanaon dudi dituna telepon ke presiden. Den, gimana Den? Itu anak buah saya kok dibunuh itu. Sama siapa? Jawara mana? Jawara Banten. Lu bagaimana? Panggil dong, Den. Ada mau dikitukeun kumaha. Satu. Eta teh keur carita, ieu keur carita di luhurna teh tetep Yahudi. Alat nu dijieunkeun alat eta kan JIL. Ahmadiyah, PKS, itu mah terang-terangan lagi. Alat Amerika iya, supaya nyaho bae. Kajian udag-udagan ngomong ka mana ge geus kitu bae. Ieu tah Amerika teh diurang teh tah nya JIL. Kemudian eta PKS, eta teh alat Amerika. Ahmadiyah, eta teh alat-alat Amerika. Nanti saya ada ulah-ulah terpancing. Artinya ulah terpancing teh emang serba salah. Ayahmu urang nu kos kitu. Diukeun hese lantaran di bawah naungan internasional. Diayakeun, dipaksakeun ku nyana, diadukeun nyana jeung nyana nganti dibere beja bahwa eta nyana jeung nyana dilibatkanlah urang aya propagatorna. Naon ieu maksudna? Kok nu terjadi di Cikesik mamawaka FPI, mamawaka berbagai organisasi, berarti aya naon? Tah, urang baca kadinya. Satu-satunya di dunia organisasi terbesar adalah NU dan satu-satunya di Indonesia organisasi nu galak adalah FPI. Amerika eta gerakna rempaneun leutik FPI tapi galak, gede ieu NU tapi adem ayem, tapi ketika geus gerakna sa Indonesia. Amerika tetap bae langkah-langkahna kumaha bubarkanlah organisasi hiji geus ngabubarkeun FPI heula. Dan dibubarkan gitu baik tuh bisa kajian buku bahagia inilah huru hara dinobatkan bahwa FPI adalah salah satu organisasi yang radikal, berarti termasuk karena terorisme, basmi terorisme. Eta Amerika jahatnya kalau gitu. Nah iya pada orang nanya belum berbeda katasannya kayak di situ gitu deh ya tuh ada tadi bedakan begitu nyaho lamun tadi bedakan begitu supaya nyaho baik. Jadi ujung-ujungnya apa orang dek pembubaran FPI, dek pembubaran NU kadituna. Maka NU kuari teh keur diusap-usap ketuana, kepala NU na teh diusapan, ulah kena ngomong. Ieu teh geus kausap ye geus sarua. Geus kausap ku juri ge geus sarua ieu. NU sarua, ieu geus sarua, geus bisa ngomong. Sebabnya Amerika melihat luar biasa NU. Muhammadiyah geus dianggap punya. Lain lalagaan, kita sekedar informasi NU teh lain lalagaan di mana geus gerak NU tekataan. Tekataan sebab orang NU mah di Indonesia mah NU kabeh. Adapun asup secara praktis jeung teu masalah. Anu make kartu anggota mungkin bisa terhitung, nu teu make anggota pan urang Cikupa ge anu make kunut NU. Asal usolli we usolli. Allah eta NU. Selalu kunut Allahumma hdina biman hadayat wa qina biman afayat. Itu walep. Itu dan eta NU. Jadi lamun dihitung kurang ti ditu datang ti Surabaya datang ke Banten, atuh lobaan ku Muhammad biman hadayat. Ngomongna ge emang aya nu kakular, kiai emang eta tadi bisa dirobah hadayat ke hadayat. Di dituna teh mah. Di kolot baheulana hadayat. Ngaji we cek ulah teh lain ngadenge kolot dalam Allah ngari ngaman hadaet ngaman awet eta tanda itu asal usolli asal Allah Madinah mau bini eta adalah itu eta teh asal digerakeun bae awas elu udang kabeh ieu dan Amerika mata cekelan keur dicekel ku Gus Dur jindir kabeh internasional. Cekal Ki Hasim turun seetik begitu dicekal ku ya nengtret. Aduh, cara rese aja. Sora-sora ada kumaha gangkatin cekak. Nah, kuari FPI, dah aya naon-naon FPI, aya gereja FPI, aya anu FPI. Dah kan bubarkan FPI. Hese dek bubarkan FPI sebab geus aya notna. Jadi geus aya nu tanggung jawabna. Berarti kudu nyieun untuk supaya FPI ini tercoreng dengan cara Islam adalah Islam itu keras. Nah, kalau Islam itu keras, membunuh dan lain sebagainya, ujungnya ke FPI, dibubarkan, tidak bisa. Tapi unsur politisnya seperti eta,
hiji FPI kedua NU udah dibubarkan mal bisa ngabubarkan NU mah sebab nunyin NU mah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu hese Amerika ye dek dijilkeun hese dek diwahabikeun hese dek di PKS-keun wahabi hese geus mutus Amin Rais di Muhammadiyahkeun hese bae tetep bae titaulah Allahumma dini ya Allahumma dini bae. Boro-boro waktu subuh jam 7 make podo Allahumma dini kene bae. Masya Allah ngan rada handap doang isinin ku anak gitu kita mah. Nah, kau kita luhur isin aing. Jadi ya saya sih. Masya Allah. Ya sekedarnya hoba gitulah kronologinya. Jadi kalau mun aya nyen ini hanya sekedar untuk membubarkan. Sedangkan di Indonesia ngandalkeun pamarentah mah sakieu ayana. Nu diandalkeun teh berjalanna ideologi Islam teh ku organisasi pamarentah mah sabat katul hiber acan, komo teh hiber mah. Pemerintah teu ngajalankeun agama sabat katul hiber. Ieu mah keur carita terang-terangan ieu mah sakto supaya nyaho bae. Supaya nyaho bae artinya engke urang aya peduli ta ka organisasi. Jadi organisasi lan bergerak NU teh, Muhammadiyah teh, kemudian atuh kitu FPI teh dan lain sebagainya eta lah nu dideuleu kuari lantaran Indonesia ai negara nama jadi Amerika. Nggak jadi liberal itu tanpa ada kaitan jeung hubungan jeung agama urang mah geus bae kan itu sumuhun daus sami'na wa ata'na ghufranaka sampan wa ta'atan urang mah ieu teh lain nalagaan negara teh sakieu gedena aya disebut nu pinter mah nya aya disebut anu pinter ja urang teh manut bae kos kieu padahal pola pikir Indonesia diakui di dunia. Tapi ketika ada muncul, gitulah. Di teknik, anu jago loba, di politik, anu istimewa loba. Tapi orang tuh bisa mandiri ya teh atas ketidakadaan Bung Karno teh ya. Lain naon. Ai anu nyacat maka Bung Karno loba, tapi kemandirian seperti Bung Karno. Saha coba. Lu diakui ku dunia teh saha. Tu pinter mah nyacat ka Bung Karno sabodo, tapi deuleu kabolehan Bung Karno. Nah, lamun dicaritakeun geus ese nyaritakeun Bung Karno mah nyacat tinggal nyacat tapi istimewa na Bung Karno panjang zaman terus bae dikenal. Kuari saha nu dikenal. Ujung-ujungna korupsi. Maka di Indonesia kuari nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil. Nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil korupsi terbesar. Amin. Ya mas sekedarnya bahwa itulah negara. Urusan agama kan negara, itu berjalan organisasi, itu berjalan teh kelompok-kelompok. Amerika kan boga satelit, deletunya nyeun na guru hara. Ieu kekarak pancingan pertama, 1 Surabaya, kedua Jawa Tengah, ketiga di eta leutik-leutik bae. Teh ieu teh deuk aya pembubaran rencana anu luar biasa. Lantaran di dulu Al-Qaeda di urang mah aya ge perorangan teu terorganisir rapi hesen sedangkan dulu dibombardir dapat Al-Qaeda mah di dulu organisasi mana ya anu kenceng FPI ieu nu kudu dibubarkeun lantaran rencana gereja setiap daerah teh bahaya mun masih kene aya FPI jeung aya NU FPI keras NU lalaunan tetep hari FPI make der hari NU make dialog. Nah iyalah nu aya di Indonesia teh Muhammadiyah jadi angkat sebenarnya ku Amerika. Gimana ngalagaan lain seri sia. Kerja kita beneran ini ieu. Jadi angkat ku Amerika teh emang anak buahnya na mah. Anak buahnya mantap NU teh bisa disebutkan Amerika bisa disebutkan teh kumaha kepemimpinan ngan kepemimpinan nu ayeuna aya Amerika mah lain ngan nya dibere duit ku orang Amerika. Terus apa bae? Ngan tetep bae dihandap nama ieu kumaha NU kieu lah tapi tetep bae disegani sebab terbesar sedunia. Tuh, ieu teh di Pareuman. Tuh, deui Pareumanna pondok pesantren. Ada pondok pesantren detik-detik dikikis dibuat supaya tersep jelema di Indonesia masantren. Tapi aneh, lu masantren terus bae. Teu nyahoeun nya nu mantak terus bae emang kunaon gitu susah di Indonesia. Jadi masantren teh lainanan pelampiasan doang. Waalaikumsalam. Anak kula cenah lah gawean teh sekolah teh mending mondok bae atuh. Nu kos kitu pondokeun ku sia.
Iya, itu lumayan ya emang kos itu kabeh. Itu loba di Surabaya ribuan kene, Jawa Tengah ribuan kene, di Banten ge masih kene ribuan kene santri alhamdulillahirabbil alamin di lain lalagaan Amerika teh sieun jasa ka Pulau Jawa mah sieun. Sieun ka Pulau Jawa mah boro-boro nu hirupna nu paehna ge bisa hudang di Indonesia mah. Nu paehna eta di Tanjung Priuk. Panggeus paeh. Sieun kan eta urang kanu paeh. Kanu paeh bae. Mbah Priuk. Sieun kan eta ulah-ulah cengana kene aman geun bae aman. Cikini geus paeh kan. Di Cikini teh Habib Abdullah eta diangkat diasupkeun ka peti kemas, diangkat trek macet teliler, kunaon atuh pegat, diangkat deui. Kunaon ngalalocor cai 32 cai. Duh, bahaya jadi emang bahaya bae. Anggeus antepkeun bae, eta penuh paeh bae ge bisa gerak. Ayo coba dulu bah. Amerika sia aja nu parah ge korkar itu di Indonesia mah. Aja diiul hararudang. Kuari kuburan Gus Dur kahandap sameter. Merosot sameter. Kahandap. Oh, geus diteliti ku orang Amerika, ku Inggris, ku Jerman kabeh geus diteliti. Sameter kahandap set bari Gus Durna masih utuh keneh di jero. Gus Durna utuh, kafanna utuh sameter ka jero nyalep mendak langsung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Tah eta Gus Dur bagus paeh bahasa isyarat kene bae. Nggak kumaha coba geus baos basi kene coba eta. Geus puguh keur hirupna. Presiden ge bingung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Mentak presiden bingung, neangan kiai-kiai coba anu nyaho takbiranana. Ieu sameter ka handap kuburan Gus Dur ya. Aju Gus Dur diteliti utuh kene kapan nama si kene putih luar biasa. Nah iya bakal aya naon ieu ka hareup teh. Lamun baheula iwul naik ka luhur. Ya di Jawa Tengah ge aya nu kalau kuari mah boro-boro sotahanna. Gus Dur deui. Kuari Gus ponon gitu teu katahan jelema teh. Lantaran sameter. Eta nyaritakeun. Saya naon teh ge? Kalau ka beja aku. Emang teh nyaho meureun ge? Memang teh nyaho meureun deui. Itu jelaslah pasti isyarat. Allah mere isyarat. Kabeneran we di makom Gus Dur. Tah artina di urang mah nu maot masih keneh nak mere isyarat. Lain lalagaan, komo anu hirup mah di mana gerak Indonesia mah moal sieun paeh. Moal kajen teh dijilkeun, diwahabikeun. Lot, ngan di mana geus gerak pang, awas ujianan. Bila perlu camat lagi dipencet urang. Amerika eueuh mending ngeuceut camat urang teh. Orang Banten mah tarolo jasa. Ai keur teh hudang nama bangun laleuleut, di urang bangun laleuleut, bangun sia-sia aing teh kitu saboda. Tapi lamun hudangna masyaallah. Indonesia sangat bersejarah. Jadi berarti nu baheula teh dibaca di Belanda teh waduh Indonesia mah aya nu ditembak tuturak, ditembak ngebul, diseret teu naon. Pajar kitu keneh meureun gunyana nya. Jadi pada henteu kuari mah. Tapi itu jelas tetap baik. Mual pudar tetap ayah baik. Oke, di mana nisritnya darurat Indonesia bakal sejarahnya Indonesia dia bakal jadi negara teristimewa sadunia. Seluruh kepemimpinan ayah di Indonesia sadunia aja bakalnya di Indonesia. Kalau dibuka sejarah nanti Indonesia teh kuari teh ieu teh jadi tolak ukur itu sadunia. Islam sadunia teh nu di dalam Indonesia terbanyak, terapi, tersopan, tergede hutang. Masya Allah, Masya Allah. Ay pamingkin nama tetap mukmin, alhamdulillah. Sanajan bari ditumpahkan ke orang kafir. Kenapa? Kepenting orang-orang sok ngajadikeun pamingkin eta adalah kafir. Wattaqullah sing sarian maraneh kabeh ka Allah in kuntum mukminin lamun maraneh kabeh jelema nu iman nu balener dina imanna nya. Mudah-mudahan negara orang disuburkeun ku Gusti Allah, dimakmurkeun ku Gusti Allah, ditentremkeun ku Gusti Allah, dijalujur ku Gusti Allah sehingga orang ngicingan negara orang tentrem aman, ngeunaheun ngarasakeunana bisa tenang ibadah, bisa tenang berekonomi sehingga orang bisa ngalaksanakeun naon perintah Allah Subhanahu wa taala anu akhirna orang kabehan ditangtaiman ku Gusti Allah aya
aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepotong ayat hiji deui ieu mah penting ke rek caritakeun tentang azan. Mantek minggu hareup mah ieu ngabahas azan ayatna mantek teu dianggeuskeun dia. Aduh mun ngabesan bahaya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Imam Ahmad lan metuakeun sabda Imam Ahmad di musnadihi ing dalam hadis musnad Imam Ahmad Anasin saking Sayyidina Anas anna malakal matar ing satuhuna malaikat udan iku istazana Nabihin ya malakal matar ayat ingin takaya malakal matar nabiya ingkang jen Nabi sallallahu alaihi wasallam azina lahu makang izinan kangjeng Nabi lahu kada malakal matar baqala kamu jaga kangjeng Nabi li Ummi Salamah takadoini Ummi Salamah laki alainal baba muasai sirawadan ing atas ingsun sadaya al-baba ing lawang kaya dukulu alaina adun ngora manjing atas ingsun sadaya sapong suwiji bola ngucap ya Imam Ahmad ajal Husain maka tegas apa Husain Sayyidina Husain liya dukula delapan enta manjing ya Husain bamana atu maka nyegah ya Ummi Salamah wa ing Husain wasabab maka ngaluncat ya Husain pada kola maka manjing bayi ya Husain faja'ala satu mandang ya Husain ya kudu ikudodok ya Husain ala zahril Nabi ingat segegar kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaman kibar dan ingat pundak rorone kangjeng Nabi wala atiki wa alaman kibar ingat sebadurone kangjeng Nabi lan ingat sebelikat kangjeng Nabi kola ngucap ya Imam Ahmad atau ke Anas naon golal malak maka ngujazab malaikat innabi kadoi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atuhibu anata demen sirah Muhammad ing Husain Pakola maka ngucap kangjeng Nabi na'amin kola ngucap ya malakul matar ya malak wa inna ummataka sadaqatuluhu maka satuhuna umat siraiku besok bakal matain ya umatakahu ing Husain wa in syita urituka dan namun kersa sirah maka ningalikeun isun kaing sirah al makana ing panggonan allazi uktalu kang den batenya Husain bihi ing dalem makan sumadara babiadi kari-kari mukulkeun ya malak kalawan panangane malak pajal maka teka ya malak bitinatin hamra kalawan ndut kang abang bahwa tahu musalam matawal alfa ing dinasafa Ummu Salamah salat maka merati Ummu Salamah intina fi khimariha ing dalam tutup sirah ya Ummu Salamah qala sabitun majazat al-ghibabit balagona anha Karbala tumakana inzum zara basatu nafina ikutina Karbala Kharajal Imam Ahmad fi musnadihi Imam Ahmad ngaluarkeun hadis dina hadis musnadna nu diriwayatkeun ti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna malakal matar istazana yati nabi asanya malaikat tukang nurunkeun hujan minta izin sumping ka kangjeng Nabi nu namu ka kangjeng Nabi mah malaikat ayeuna namu ka presiden atuh bangsa menteri-menteri gubernur bangsa pengusaha anu namu atuh kitu ka bodyguard preman atuh bangsa calo-calo namu
Namo ka kiai atuh bangsa tintin sukses. Aduh, Masya Allah. Aika kiai mah umum di barang. Kias nawi caringin dongeng almarhum abah nunamu nate encek cinci nunamu ispuguh bangsa kokolot berbagai lapisan ke ayah Banjar baheula Cina-Cina di Bandung di Surabaya dararata malah aya minta dipandian segala aya itu tenan tinggal mandian mantu yang geus mawa kembang segala rupa geus digaemberkeun tinggal mandian doang betena aya Banjar mandian encek aju ditalutur gaduh lah cak aya tawanya nu mawanya nu hayang tapi tinggal ngagebrokeun doang atuh tuh minta doana dibawa keris pangdoaan pun ka kiai mah macam-macam nu keris tu bantu combong wah macam-macam berbagai-bagai atau sekira minta didoakan ayo guys macam-macam gitulah baheula ka ahli-ahli Allah mah ka Tuhan Syahadul Qadir makomu tuh jelema ge terus bae naon aya kunyana di alaan jadi obat kajukut-jukut mah beak kabeh kiai na jukutna deres tengah jadi hareran meureun imah tetep baheula gitulah kepercayaan terhadap ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugesti hese eta teh bisa diulah-ulah di bidang-bidang ge ku Muhammadiyah maleueuh atuh. Sebab sakali waktu Muhammadiyah ge keur kasulitan mah nya minta doa sarua bae. Sarua bae Muhammadiyah ge. Karya sakali doa hese. Tah malaikat besok nurun-nurunkeun hujan hayang namu ka Kangjeng Nabi minta izin atuh ku Kangjeng Nabi diizinan mangga bae bade namu akhirna Kangjeng Nabi nyarios ka Siti Salamah Ummi Salamah garwa Kangjeng imlaki alaina bab la yadkhulu alaina ahadun Ummi Salamah lawan jagaan kuasai ulah aya nu asup saurang-urang hasan dataran deuk aya tamu malaikat nu sok nurunkeun hujan wah mantep cek Salamah ieu kula mah bisa deui atuh teu naon maneh mah pan bari ngajagaan lawa aduh tamu haram ta urang ge engke bakal datang malaikat terakhir namu ayo dong, sini ada siapa ya guys, apa tuh? Malakal maut guys. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allah nak. Kangjeng Nabi ngajeng malaikat komunikasi kata temuan, gitulah para nabi. Mulai jelema nu pangluhur-luhurna pangkat kecuali nabi. Atau turunan ya kayak mulai ya turunan Nabi ada tetesanana terus mun cara logam asli logam emas logam perak ai urang mah ieu barle dipoles ke hideung deui poles cenah di pasar hideung deui jeung deui barle mah teu bisa dijual bisa jadi duit ai emas mah hideung ge dasar emas bae mas tono nah ieu malaikat mator namu ka Kangjeng Nabi minta dijagaan lawang ulah aya nu asup saurang oge kadenya muhun cek Siti Ummi Salamah geus dikunci kabeh lawang pas pisan nek dikunci hiji deui aya sina Husein datang dek asup wah pamana ulah kumaha ieu mah abah dek aya tamu udah saja cek Ummi Salamah teu katahan Gusti Rasul teu katahan cak Husein asup Husein bisa ditahannya ngaluncat ke bawah sama ngaluncat tuh langsung ke Kangjeng Nabi
Sadaqala pajaha ya kudu ala zuhri Nabi terus meranteng katonggong Kanjeng Nabi karena ge budak keneh atuh kakarak lah umur 3-4 tahun jadi gugulayotan ti dia di Kanjeng Nabi. Umur 4-5 tahun gugulayotan ditonggong Kanjeng Nabi pan Kanjeng Nabi maka incut teh eta kitu open nya nama dedenya ka incut. Urang mah tu papakolot mun incut lu bakung. Wah, ayo bapak kolot. Yang berada, intrik bapak kolot. Incu gitu, adin datangnya bapak kolot. Saya kumah, dulu maung jeung bapak kolot ya. Bapak kolot berkudu nanya, dede, ke anak, ke incu. Jadi, apep budak teh. Geus eueuh indung eueuh saja bapak kolot teh janda teh haneut teh. Ini masa, maka mana tuh? Makolot tuh. Di mana? Bapak kolot. Kuna dicoba mau hazima bapak kolot dieun. Dipake kasihan ku inju teh pang jore-jorena jelema. Insyaallah. Kanjeng Nabi mah bayangkeun deui eta moal pati-pati Sayyidina Husain yaqudu ala zuhrin Nabi wa ala mankibaihi wa ala atikihi lamun Kanjeng Nabi teu apet ditahan Sayyidina Husain temenang asut lantaran ayat tamu malakal motor ngaluncat bae aju cicing ditonggongin Kanjeng Nabi aju muranteng kabeheungna kitu tah aju nangtung aju keplak-keplak biasa bae kumaha sih budak leutik apet jeung bapak kolot pantes jasa paneh ya Kanjeng Nabi masuk munggu ka Sayyidina Husain sok ngakeup ka Sayyidina Husain Kanjeng Nabi mah kitu keur salat teh Sayyidina Husain naik ka luhur diantepkeun wae ku Kanjeng Nabi mah tuh eta teh jeung incu teh poharanya masyaallah apep jasa ka incu teh turutan coba atuh kos kitu jeung incu teh supaya incu itu resepeuh geus keur kitu-kitu keur ngobrol bareng Kanjeng Nabi itu jeung malakal motor jauh Sayyidina Husain gagal lembotan di Kanjeng Nabi cak malakal motor ka Kanjeng Nabi atuh hipuhu anata anjeun resep ka eta incu ka Husain cak Kanjeng Nabi naam atuh kantenan abdi resep dede jeung nya ka ieu incu pakola cek malakal motor fa inna ummataka sataqatuluhu sanyana umat anjeun bakal ngabunuh incu anjeun ieu bakal dibunuh geus dibejahan tak malakal motor lamun anjeun hayang kula bakal neulekeun ka tempat anu bakal pembunuhanana idinya langsung nepakan malaikat ngaranna ge langsung nyokot atuh malaikat bakal ngomong da bae jadi leutik malaikat eta di bumi teh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil di bumi eta sakumaha urang ngahareupan nanampan. Leutik. Mandek cek malakal motor lamun hayangnya ya cek kula dibawakeun taneuh na ieu nya taneuh tempat pembunuhan ieu budak tak cokot na ieu. Dikeun ka Ummu Salamah teh. Ummu Salamah langsung dicekal langsung dibungkus kenceng pas diperet dina jilbabna dina khimarna dina tutup sirahna ieu cek sabit baragona anak Karbala ka eta teh cenah tanah Karbala nah mantap bener we Karbala teh kuari eta teh dirinya pembunuhan tempat pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anu eta geus kajahoan keur leutik keneh bakal dibunuh jadi malaikat ngabejaan teh ka para nabi mah aya nu ngabejaan okos dongeng bapak kolot kula bapak kolot agrab di doyong aya jelema deder jasa ka anak ya jasa anak mah hiji-hijina teu menang keluar ada keluar teh orang ulah keluar saya cacing lumpang di lumpang kuyahnya dibawalah itu Zara Kiai ahli Allah Waalaikumsalam ya saya ya anak udah hiji-hijina kulanya sing adanya sekali punah ulah dibawa keluar ya bakal nanti digegel orang gitu. Makanya kiai eta mah asal ngomong nyata.
Ada ya, bahkan bisa maut digegel orang, mantap ada di ya terbarulah karena tak kebon, karena jangan mikirin itu saya budak. Mudah-mudahan diselamatkan. Atuh leuwih dijagaan. Kuari manggeus bebeja ka mana ge ka indungna sing ade ieu budak ulah kaluar-luar acan. Sebab cak kiai budak bakal digegel orang, sia ade. Oh geus, sia ade ge. Jangan salah kira ke kota dagang ke balik, dagang balik sing ade. Aing mah unity antaran kiai eta sama ngomongnya nama nyata. Geus eta beli omean orayan. Orayan diberikan. Biasa babangkongan orayan diberikan. Terus punya tuh langsung dinaon gitu nggak diulin-ulinkan. Orayan bisa calangan kayak bisa gitu. Hadir. Kacuruk tak orayan teh. Belum gitu. Belum kadahar punya. Kalau belum orayan. Ya ngalamun oh cak kiai teh atuh bebeja bae keur orayan gitu. Tuh eta nya nama asana ibarat digegel orang sudah nya nama orang beneran dijagaan tina orang nu aslina orenganan maot nama sababna ku orayan. Tuh mata sing hade kita urang mangsa perkara itu ta eta teh ahli Allah mah dibere tetep lauhil mahfuz dibukakeun inkisaf ngaranna. Kabayang teh. Yang nupat gitu mah itu bisa dihayang-hayang, itu bisa diembung-embung. Kayak nomor kaduana, nukos gitu mah temenang di beja-beja. Kumaha ndet bae jangan. Itu bisa kurang dititahan. Sebab panggelekeun kula. Anu tama dukuna cumarana. Nukos gitu mah ai ka ahli Allah mah teu kudu bebeja kos kitu. Asal trek ngomong kok berarti keur diinkisapkeun tanyana nupat kali jeung urang. Ai kitu mah beja coba. Kiai dia kula ngomong baca kiai panggelekeun. Kan kula sih nyandung kan teh. Tol bilang, "Ai endek mah teu kudu bebeja sih nyandung wae." Geus boga cenah kula centiuman mah. Atuh teu kudu bebeja nyandung teh. Atuh emang ai geus mah geus. Ditol teh udah. Ngalojokeun kiai pan teh mah gitu mah. Kula bebeja kok gitu kan kiai. Kiai, kula dek ajat minggu hujan tak moal. Atuh nyawa malaikat lain non lain. Ulah gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin dan kiai aja. Iya dua ya awalnya panggelekeun. Ieu mah geulis we geulis. Lain masalah geulis ya kadituna ieu kumaha anu nyaho kadituna. Geus bae nu sia seneng, nu sia bogo, nu sia akur eta kawin. Nu nyaho atuh kadituna. Sekali waktu kiai sok ngomong kieu ulah dikawin saya eta teh keur diintisapkeun ku Gusti Allah. Kades ulah diteruskeun geus. Oh, berarti nyana geus nyahoeun teu bagus loba kanyataanna satahun 2 tahun bener. Gara-gara itu bener. Nah, eta teh keur trek betul kitu. Atau senyum bae nyana mun kadatangan urang teh seuri, biji enak ge seuri. Di tanda-tanda urang teh kudu ngomong senyum bae tuh. Aukos nu kaditu teh aukos anu zarah ka Ki Dulhan. Waalaikumsalam seuri. Kiai seri bae heran, aku naon cenah teh. Bingung cenah ieu. Maka kiai seri bae. Anu zarahna tiluan seri. Ulang tarap teu kuat nganana oge. Di awal teu ka air kiai seri bae kalau cek jabat teh. Aisyah yang mere jeruk ka aing. Atuh kunaon beli jeruk di pengkolan aku utang. Sagayaoan budak. Atuh ruk bae atuh hararicin kabehan. Aduh jadi hayang mah jeruk kan bukan duit ngutang. Aduh teh kudu ngutang cenah mendingan ulah mah jeruk. Hampura atuh kiai. Eta kayawan anu kiai ngutang teh. Tah eta nu ngabejaan ka kiai. Masyaallah. Eta perkara itu ka ahli Allah kata. Jadi kadeuleus jauh kadeuleus kumaha wallahu a'lam sama ahli Allah ngaranna gitu. Dan mentek sing hade lah. Mentek amanat urang ngahareupan ahli Allah hate urang lempengkeun heula. Sekitar 100 meter dari dekat ahli Allah hati lempengkeun heula lantaran katebakeun bae eta ku ahli Allah. Lempengkeun sing ade. Lantaran nyana lamun bendu lain benduna budak pos kitu amat teh budak pos kitu amat kajahoan tah. Iyalah ahli Allah aya nu dibere modal kos kitu ai mah Kangjeng Nabi mah geus teu kudu dicaritakeun, nah ieu dicari di bejaan ku malaikat.
ya Husain bakal terbunuh, bahkan dibunuh lagi di hiji daerah nu mun dae kukula bakal dibejaan dicokot adeuna tah ieu eta Karbala bener eta teh terjadilah Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Mudah-mudahan kurang gabehan dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad, diaku ku Kangjeng Nabi urang, diberi syafaatul uzma ku Kangjeng Nabi urang, cinta ka zuriat-zuriat Kangjeng Nabi, cinta ka para ulama-ulama, cinta ka para wali-wali, sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu